Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita iblis jatuh rawaronte. Ayeuna bagian anu ka 55 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceh Klasmi Indri di Palihan Bandung. Kangge Aceh Klasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ya. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngeurah nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng iblis jatuh krawarontek jilid kadua bagian anu ka 55 na. Kumaha salajengna? Sora cikopina, betot simutna, paganana tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzelan di tengah jalan. Tompak, dong dong, tas. Corelat celeng wuku keo. Gerakan Bajing Sudraji ngaliuk laun, tapi sanggup ngimbangan karena kacepetan sabetan bedogna Ki Bongkok. Puteran bedog anu geus ngacirim sagulung angin hideung teh harita bebelenterangan jika diadu jeung pakarang deui. Padahal bedog Ki Bongkok teh timbang ditemprangan palebasisina ku Bajing Sudraji. War jebretrang hiu jebretrang. Dina sabaraha geprakan Ki Bongkok malih kadeseh mundur. Coba Ki Bongkok ngarobah daya serangna angger teu ngaruh. Hiu jebredua. Nu aya malah Ki Bongkok sorangan anu mental kabeunangan. Bedog lebasisina karentob jiga menang nakolan ku palu. Dina waktu nu sakitu cepetna Bajing Sudraji sanggup ngatahkeun 5 urang lawanna. Katempo nyigiwang nguniang cengkat lalauna. Dadana reng haplanjug semu berat ku ambekan. Edan teu nyangka ieu mangkluk boga kaluhungan seperti kieu. Cacak-cacak dirempuk ku 5 urang Jawara Lino.
tapi masih kene bisa ngayonan. Aing jadi penasaran. Saya jalan masa benerna. Kanca-kanca, ayo urang ulang antepkeun ieu mangkluk. Ayeuna urang rempug deui, urang pindo serang. Atuh, ciledeg. Opat urang jawara baturna anu geus ngajaloprak gancang ngaruniang hudang deui pikeun mindo nyerang deui. Nenjo galagat gitu bisa dipastikan tahap serangan para jawara bakal lebih kuat batan samemehna. Kabuktian si ajag bayangan harita katempo seseleberan geus ngawujud jadi 7 bayangan. Ki Bongkok geus ngulinkeun bedog setan irengna leuwih ganas leuwih kuat. Nyi Giwang sorangan ngagempurkeun 7 braja emas dina tingkatan luhur. Nya kitu oge si Ruyung Balung jeung si Kandil sarua pada ningkatkeun daya seranganana. Sadar daya serang 5 urang lawana beuki lila beuki ningkat. Bajing Sudraji oge teh eleh geleng. Manehna gentak ngalirkeun jurus-jurus jongring salakana. Curela cileng dedes pirebet dua. Ukur kitu sora nu kadenge di pakalangan. Sabab genep urang jawara anu keur tarung geus teu sidik jirimna. Kacepatan gerakna geus nincak di luar daya tangkap panca indera. Sedangkan di tengah gempuran Bajing Sudraji tetap gagah makalangan. Tagen ngayonan dibarengan ku jirimna nulus les teu puguh wujud. Kadang aya kadang eueuh. Rajen Katenjo ukur merepetna perana cakra hideung. Teu saeutik musuh-musuh Bajing Sudraji kapental ka tukang samemeh ngarangsak deui bari jeung ngalai getih dina biwirna. Beuki lila kancah tarung beuki mokaha. Angin pecah kasaban arah. Lemah titincakan ngageter di mana pagedrug bentrok tanaga jero. Sakapeung Katenjo aya nu ngajengkang bari ngutahkeun getih tapi gancang ngakurinjal hudang deui laju nyebrut maju narajang. Liwat 20 jurus bentuk tarung geus lain wungkul ngadu kabinekasan segi tata gerak silat. Salawina teh eta geus saling adu jurus kasaktian. Si ajag bayangan jirimna geus jadi 10 kabeh pada nyerang jeung nyereg ka Bajing Sudraji teureun-eureun. Sedangkeun di beh kenca Nyi Giwang terus nyereg ngabentar-bentarkeun perana braja emas tahap akhir ka Bajing Sudraji. Di beh katuhu bedog setan irengna Ki Bongkok ngahiung nguih puseur angin. Eta bedog lir aya mataan terus nyacer ngudag ka mana wae Bajing Sudraji incah. Di jero taneuh si Kandil beuki susurubukan jiga cacing. Sedangkeun di luhur Ki Ruyung Balung seseleberan bari napak mega. Sanajan katutup ruang gerakna diserang ti kenca katuhu tukang hareup luhur handap pikeun silanglang jagat Bajing Sudraji lain perkara sulit. Sakitu macan kasebut serangan nu ngabahayakeun. Cukup ku ngagunakeun jurus jongring salaka. Serangan 5 urang jawara ulung kabeh jadi arata. Dina jurus jongring salaka raga badag Bajing Sudraji geus lain raga padat tapi salin jinis jadi raga lemes. Jirimna kadang les eueuh nyaho-nyaho nyampak di arah sejeng. Ieu nu matak ngabingungkeun kalima urang lawan. Pirebet
husus les parala cengkang ting ti mana datangna jol aya prana cakra hideung anu ngaberebet nyamber katujuh jirim si Ajag bayangan kabeh tuluy ngacerengkang nu genep ngaliles nu hiji deui namru teu bisa hudang deui lumpuh ilang tanaga jero luar ilang tanaga luar jero sedangkan Bajing Sudraji harita geus katempo ragot deui ngayonan sesa 4 urang lawan nyaksian kaahengan jurus jonggring salaka 4 lawan Bajing Sudraji anu nyesa bener-bener dijieun linglung seranganana kalah ngawur ka mana-mandi boh babitan bedog setan prana braja emas jeung anu sejena loba ngahakan tempat kosong estuning bener-bener kalengitan arah kalengitan sasaran dan memang nalika Bajing Sudraji ngiles teh memang ngiles eueuh cohagna ngawengku dua kayaan antara aya jeung eueuh antara ngaraga padat jeung ngaraga lemes curela ceuleng sewu kelas hiat siwut sakilat Bajing Sudraji ngablesat di antara serangan 4 lawan leungeun kenca katuhu Bajing Sudraji butbet matakeun runtuyan tenggelan ditungtungan ku dorongan 2 dampak leungeun sakaligus ka hareup seaku duduk cebet deseng prapat duar lir disapu ku angin baliu Nyi Giwang katut anu sejena rabeng daripada nyalabrotkeun getih tuluy nalamru ngalang lemah bari ngararasakeun sakujur awakna asa pejah pasiksak satulang sandi sabalikna Bajing Sudraji geus nyampak pancuh deui dina tangtungan rutret ngabagi paneuteub ka 5 urang musuhna nu geus ngagaloler neuteub ku sikap pinuh wibawa mere isyarat lamun maranehna hayang salamet maka kudu gancang ingkah neuteub pinuh ku komara mere isyarat yen Bajing Sudraji ngebrehkeun 5 urang jawara geus salah milih lawan lumayan rada lila Nyi Giwang jeung anu liana ngajaloprak masih pada ngumpulkeun pangacian baluka rasa nyeri anu nyaliara sakujur awak kuniang seorang saura mimiti ngaruniang cengkat deui katempo solontot cerik jeug Nyi Giwang sesoloyongan ngajaga keseimbangan badanna ceg sanggeus panceg deui kukuh dina kuda-kuda po kadenge Nyi Giwang nyarita ka batur-baturna kanca hayu daek tu daek urang sararea kudu turu kudu tarung nepi ka panganggeusan tarung nepi ka tutungkusan jeung ieu mangkluk hayu urang pada petakeun jurus pamungkas masing-masing para kanca siap sadar kana kakuatan Bajing Sudraji anu kabuktian kumaha kahebatanana 5 urang jawara mutuskeun pikeun medar tarung adu jiwa ku jalan ngetrukeun kekuatan pamungkas masing-masing nyaan ieu si Tergosideung kamampuana lain bantrak-bantrakeun nyi sakitu dihurup ku urang-urang lain kacerek ngadon urang malik kateteran geuning nyi ceki bongkok bari nyusut getih dina bibirna nya panasaran kula mah sabenerna teh saha ieu mangkluk sabenerna asa kakarak ayeuna kula nyaksian kaluhungan ilmu saperti kieu
cek Nyi Giwang merong seukeut ka Bajing Sudraji anu make keneh tergoside. Geus teu kudu ngawangkong mijenan waktu Nyi. Mending ayeuna mah ayo urang siapkeun kekuatan puncak masing-masing. Kebeneran si Kendil geus leuwih ti heula nyerang tuh di handap. Ye kasempetan urang pikeun bisa ngalumpuhkeun si tergoside tuh si Kendil geus nyuruh ka handapeun taneuh. Ayo. Selang si Ruyung Balung. Anu diomongkeun ku si Ruyung Balung memang bener. Si Kendil geus leuwih ti heula nyerang. Katempo suku Bajing Sudraji geus dicekel lalaunan ti handap, dibetot dibawa asup ka jero taneuh. Sat sat plek plek. Nyan. Meh hampir rata-rata lawan moal bisa hoja, moal bisa incah di mana geus beunang karawel sukuna ku ilmu pamungkas si Kendil. Jiwa raga lawan langsung kapaku bumi, saterusna bakal dibetot ka jero taneuh. Kitu biasana elmuna si Kendil digunakeun. Bajing Sudraji sorangan ngarasakeun hal eta. Sukuna jadi hese pikeun dikejetkeun, hese pikeun dilengkahkeun. Atuh nempo Bajing Sudraji kayanana jiga anu geus gejed teu bisa hojah. Opat urang musuhna teu micen kasempetan. Harita kabeh pada ngahadirkeun kekuatan puncakna masing-masing. Nyi Giwang geus mencarkeun perana beraja emasna. Terus nalikung melit kana sakujur awak Bajing Sudraji. Seret seret seret. Di mana beraja emas geus melit bakal nyerep kana peri-peri kulit. Kadituna bakal ngancurkeun sarta ngaruksak sagarupa dina jero awakna. Ruyung Balung katampo sidakap sinuku tunggal. Bibirna kunyam-kunyam mapatkeun ajian kalam bentar anu jadi ilmu tutungkusanana. Sedangkeun Ki Bongkok siap-siap pikeun metakeun ilmu bedog setan panumbal jiwa. Bener-bener mangrupakeun gabungan serangan maut anu baris katarima ku Bajing Sudraji waktu harita. Cek ijiran mah Bajing Sudraji geus moal bisa hojah, moal bisa ketak deui. Dua sukuna kakonci sarta terus dibedol ka jero taneuh ku si Kendil. Sakujur awakna oge dibelit ku prana beraja emas Nyi Giwang. Ditambah Ki Bongkok jeung Ki Ruyung Balung siap nibankeun serangan mautna. Senajan di posisi kitu, Bajing Sudraji masih tetap tenang. Teu geumper teu galider. Pikeun dirina yang hareupan kayan kitu lain sakali dua kali. Jadi teu bingung deui kumaha cara ngungkulanana. Jeleng sungkiu. Si Bongkok jeung Ki Ruyung Balung maju narajang pada naker tanaga nguras sapangarti nibankeun serangan sapinuhna ka Bajing Sudraji. Sat dina waktu anu meh bareng Bajing Sudraji gentak ngabentakeun dua dampaleungeunna ka sisi. Perana cakra hideung disalurkeun sapinuhna pikeun ngahadirkeun kekuatan tingkat akhir tina jurus Jonggring Salaka nyaeta Sidra Papak. Bet bet pirebet war war pala juluger geleger kadenge sorang geleger meh jiga sora gunung Bitu. Opat urang lawan Bajing Sudraji katempo marental ngajarengkang ka tukang. Dituturkeun ku nerkabna seuneu prana hideung ngabaur jeung angin baliung ka sagala arah. Ki Ruyung Balung jeung si Kendil dipastikeun tuluy bari nasa harita keneh. Sedengkeun Ki Bongkok katempo ngalang gerek sakarat bari sakujur awakna gareuneuh alatan urat-uratna para raja. Bedog setan irangna lebur jiga lilin kaduru.
di arah sejen Nyi Giwang keur bebalongkengan utah getih. Nu akhirna koloyong jarig jeg dalik deg jalik jeg dalik deg kudu prak les. Nyi Giwang sanggeus dijarig jegan ngaguprak ngalanggerak kapiuhan teu inget di bumi alam. Cukup lila kayaan tempat kahuru perana cakra hideng tina jonggring salaka tingkat akhir. Sanajan jurus jonggring salaka masih kagolong ilmu jurus kanuragan lain jenis ajian, tetap nimbulkeun karuksakan anu cukup lumayan. Jukut-jukut sabudeureun eta ledak jadi lebu. Sebagian kakayon ngarariut milayuan. Sakuliah tempat taneuh lapisan luarna tutung bari jeung nyerebung hasil. Hal inti nama jurus jonggring salaka sanggup ngancurkeun 5 ajian ti 5 jawara linuhung sakaligus. Kusakitu oge katempo perbandingan antara 5 urang jawara ulung jeung Bajing Sudraji masih beda kelas, beda level atau masih beda tingkatan. Ngalawan 5 jawara cikene Bajing Sudraji teu kungsi ngaluarkeun ajian andalan seperti waringin sungsang, beh dituna duhung sabtrenyuk jeung pusara Sang Hyang Bandring. Samalah Bajing Sudraji teu kungsi metakeun jurus dongkang naga langit atau jurus Dewa Maut 8 cakra dewa. Milik pengalaman ka tukang-tukang waktu ngajajal ka Tiongkok, Bajing Sudraji kungsi dihurup ku 20 urang guru wela diri di sabaraha aliran, kaasup aliran Solin, Taichi, Wutong. Waktu di Jepang oge manehna pernah dihurup ku 30 urang ahli pedang samurai. Di antarana aya si samurai bayangan penidur. Eta jalma boga keahlian pedang tingkat luhur. Tebasan pedangna nyelesep teu karasa. Awalna lawan teu ngarasana naon, ngan aya rasa tunduk. Teu kungsi 5 detik oge lawan jol ngabebengkang bari ngabayah bagetih. Balik deui kana dongeng. Nalika haseup hideung geus peurai, kayaan leler, salelerna kayaan Bajing Sudraji geus kasampak nangtung rine di tempat nu rada anggang. Panonna merhatikeun sakuriling mastikeun lawan nah geus peren kabeh atawa acan. Dirasa geus peren kabeh, curela celeng ngelas. Jirim Bajing Sudraji ngiles ngabelesat nuju kabeh kulon. Teu kungsi lila ti ingkahna Bajing Sudraji purudul jol daratang sabaraha urang jawara aranjog kadinya. Di antarana aya Kirai Getih, Ki Walang Tapa oge aya. Baranggok kabeh jawara kadinya, kabeh pada molohok. Molohok bengong, colok nembang kadu mata simeuteun. Kahiji ku nempo nalambruna 5 urang jawara linuhu. Ditambah kayaan tempat miluluhan jiga kahebos ku panas hawa Gunung Bitu. Ditambah hawa masih keneh karasa nembarkeun getaran kuat. Edan nyaan euy si Trego Sidung teh lain jalma jore-jore. 5 urang jawara tuh Nyi Giwang itu Ki Bongkok si Kendil, aduh nalambru
ditambah ieu kayaan tempat geus sarupa kieu euy. Edan hebat geus si Tergosideung anu kurang udag-udag deui euy. Cek saurang jawara gogodeg merhatikeun sakurling bungking eta tempat. Cuy, aing asa beuki panasaran. Hayang buru-buru panggih jeung eta Mangluk. Hayang nyaho sakumaha kahebatan ajen pangartina cenah. Aing hayang ngicip-ngicip. Cek Kirai Getih nu teu waleh sompral. Lamun nilik tina sesa getaran hawa di tempat, si Tergosideung memang lain jawara biasa Kirai Getih. Bisa jadi ajen pangarti si Tergosideung teh aya di saluhureun tingkat jawara-jawara model urang. Cek Ki Walang Tapa masih merhatikeun sakurling eta tempat. Ulah waka nyimpulkeun kitu Ki Walang. Si Tergosideung bisa kieu teh bubuhan can manggih lawan nu teuas. Coba mun manehna masih ngajedog di dieu, beureun bakal papanggih jeung dewek. Walon Kirai Getih sombong nakar. Nya nu penting di mana urang ke papanggih tur patelak jeung si Tergosideung. Tetep Andika kudu hati-hati Kirai Getih. Ulah nganggap enteng karena kemampuan lawan. Cek Ki Walang Tapa bubuhan manehna mawas pada permata tinggal leuwih bisa nakar kemampuan jalema nu keur diburun. Alah, ulah waka peot dulu Ki Walang Tapa. Bisi Andika ngarasa ka titih buri ku si Tergosideung. Keun ku dewek urang sangareupan ku sorangan engke. Moal minta bantuan ka batur dewek mah deuleu dihakan ku sorangan. Lain kula peot hulu Kirai. Kula sakadar ngingetan wungkul. Kirai ulah waka jumawa masalahna. Urang can bisa ngukur secara pastina nepi ka mana kemampuan ajen pangartina si Tergosideung. Geus lah. Teu kudu loba bacot deuleu. Mending ayeuna mah urang buru-buru udag si Tergosideung. Panasaran aing hayang nyaho sakumaha ajen pangartina. Ayo urang udag ayo. Nya hayuna. Cek perkiraan dewek mah si Tergosideung teh kebat kabeh kulon tuh. Memang can pati jauh. Jadi masih kene bisa kaudag ayo. Cek Ki Walang Tapa. Nya ayo atuh ayo. Corelat Culeng. Pungkas Kirai Getih teh hayang manjangkeun obrolan. Kirai Getih pangheulana ngacorelat lumpat ngudag si Tergosideung kabeh kulon. Antuk nama culung. Kabehanana pada ngabalesat indit tidinya. Arahna kabeh kulon. Sajurusan jeung kebatna Bajing Sudraji. Tapi karek oge para jawara ninggalkeun eta tempat. Teu kanyahoan ti mana datangna. Na atuh. Ari ujug-ujug. Euleuh. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.